Oteng geus lilaweuh pemasukan. Punten abi bade kumaros. Ieu menawi aya nu bade damel ieu teh janten TKW ka Saudi. Ya sugan aya ieu mah. Ke. Awak mah kamari teh asa aya. Aya. Nya aya. Alasan atuh ari pami kitu mah. Emang ada asa gitu? Abi ti sponsor nuju milarian ieu calon TKW. Sponsor. Sponsor. Ai sugan teh sepong hebab gitu pedah awakna kitu tah. Kotak sepong boba. Ya, kotak ya ge kana kotak asna mah kotak. Oh nya. Aya sih pilih bade hayu. Iring sareng abi hadirnya. Ya, Ayo kersa, ayo. Ayo kersa. Ayo siap. Lapanna. Wow. Oteng bray. Iya sigan aya. Sigan suka naik ieu mah ya. Sugan menawi ieu mah. Ka mana? Aku baketus kitu. Ya teh karsel Mang Juned eueuh balik ka imah. Ya udah mau balik sih mah. Sakunaon atuh? Mana eueuh pemasukan di ieu teh di imah beas geus beak. Nyarek di asupanku sa Junet eueuh. Ayeuna rek ka warung rek meuli beas atuh sugan Mang Pudin boga minjem heula. Geus gampang aya yang sapoe-sapoeun mah. Gampang tapi kebeneran. Ieu aya. Ya sponsor, spong ebop. Sponsor. Oh, sponsor. Heuh eta tah jadi manehna teh nek nyalurkeun kebeneran. Ya, ieu kebenaran ya. Kebenaran kan maneh keur ieu ga tenang. Keur butuh butuh duit lah jang barang beli sapopoe ini daripada ayeuna di imah sorangan mendingan geus we tah ikuti si ieu ya prosedurna aya pokona kumaha Ieu mah teh kersa gitu kan. Nanti kan si penyalurnya, sponsor penyalur tenaga kerja. Ya janten TKW menawi ieu mah bade ka Saudi. Terus Mang Juned kumaha mah? Pak si Junet mah udah pulang Emang balik kumaha? geus balik lah saya teh mah teuing ka mana ayo geus daekeun lah daekeun we nama Oke, pikir-pikir gitu pami emang kersanya. Hayu urang jantenkeun ke abing kincana persyaratanna, sing abing pasien terang persyaratanna naon wae. nya tuh neh mendingan deh di imah we ngobrolna me pahewe lah nya ayo ayo sok atuh payeuna Si Pudin burung. Ih, aing kapok kudu ka guru si Pudin deui mah. Ih, ilikan aing digalemohan. Si Uneh mah nyahoan kumaha ieu. Ih, najis aing gila. Heh. Ih. Ma, Abah, Bule, Ohim. Di mana ya aing bingung balik budak. Une, Pudin. Aduh, di mana ya aing bingung. Pudin, tolongan aing Pudin. Aduh, astagfirullahaladzim. Mana ya? Ampun, rek balik wing mah bingung balik pugi kayak nanya jalan. Balik. Ngentah harta mana aing? Eueuh, iwal teh kanjut-kanjutna. Punten Kang acuk eta topi sae ya. Buka teu. Entong Ieu bedog ya. Ye, boro. Ayo Lumayan, Pudin, apes Boro Pudin. bising di adek aing ya. Lumayan ya. Pudin, apes aing Pudin. Jang kolot ya. Aing bajukannya aing deui. Iya ka dieu lumayan jang aki aing. Isana mentongnya Corting urut deh. Jarkot naon jarkut sasajar kut meureun. Corting geus boro mangkat. Tuh. Ausah. Boro. Sok. Boro. Lumayan ya.
maneh Ke mana? rek ngojek ka si Uneh anterkeun ka majikan aing. Emang boga imah gitu? Ah teu ngomong kitu. Tapi urang teu boga duit. Kunawa emang aing ojek nagara, maju lagi ya kudu make bensin dibeli. Oh, ke dibayar ku urang di imah, anterkeun heula di imahnya. Celana halus sih jeung fitness ya. Pakai celana lah bayarna bae. Tong atuh auh deui. Daripada mau diantarkeun sok hayo. Atuh Tapi kan di ditu nya. Heeh, engke di ditu lamun geus nepi. Atuh Anterkeun tapi ka imah. Heeh, hayu. Tong dibelokeun lah ka mana-mana. Moal. Atuh. Hayu. Tukangan diupna, awas sok antel. Nyekelan. Nyekelan. Siapa kumaha ya launan, Bang? Geus cicing we. Ya, iya kumaha ya beul teh mah cepet teh. Geus ieu cuma remblong. Ampun, Bos. Aduh. Kumaha aing loang kitu runa. Tontong. Aduh, lontet, tongkol. Tolong. Tolong, Bos. Tolong. Aduh, tolong. Sia-sia gara-gara lemot Mang Ojek, aing jadi di dieu nyangsang. Aing bantuan turun teh. Tolong. Aduh. Apes aing nasib teh kikiting Gusti. Keur malabuh ka tigang taraje. Cuy. Ih. Aya daster euy. Lumayan lah. Asa si Junet itu. Junet. Sia lainnya. Asana naonan kayak gituan. Kayak dastar ayeuna mah di berubah bentuk ieu. Ca, tarik balik tidur geus menang surat izin. Heeh gara-gara siap udin ieu kabeh ge. Tuh guru sia nya di kos kieu sia mah nyebakeun aing, korbankeun aing. Kos kieu patut aing dibegal di jalan. Genu burung kira danan aing. Nyawa aja perjuangan. Aing tuh di Galemohan tah. Tah deuleu ku sia tah. Aya plat cap naon Segede benggol. Tempo aing kok tunggal berang peuting wal detik agresif kudu sia mah. tapi haneut geus. Heeh gitu nama tambah sebel sih. Nya ujung si Uneh naon deui atuh. Din. Ngomong-ngomong kumaha eta pamajikan aing, sing ada kabar teu aing sono ka si Uneh. Masalah si Uneh mah gampang dah aing setiap keliling aing sok amprok. Kita pikir kamar ge banyak nitip surat ka aing. Mana surat tadi foto ku sia? Aya di bawa wae amanat mah aing mah selalu. Tah aya suratna. Ngabunan muka bisa soek juga orang udik gitu mah surat. Geus soek tuh, sia sih meureun ieu na tarik teuing. Teuing atuh si Uneh meureun teuing. Tuh soek di kancekal tah. Heeh sok. Naon sih baca aing kepo ya. Cekelan tuh Din. Aing penasaran. Naon sih itu ih. Pesan aing teu geunah ya. Lain surat tanah tapi mah kikitir lain. Sok baca. Assalamualaikum Kang. Hampura Uneh indit ke Saudi. Aya sponsor nu ngajak. Da kumaha akang teu balik-balik. Uneh indit teh hayang beunghar siga batur. Sakali deui hampura Uneh Kang. Lamun urang aya jodona pasti panggih deui. Wassalam. Uneh. Tong ngapake ka teh. Polot.
Kunaon? Si Uneh karap Pudin. Geus jadi dia lemur matu ngerakeun sia teh. Kumis juga catanggung kan pakekeun hayu geus balik. Ya bukelek. Bae mau kali ke cowok kalau enggak boga pangking geus hayu bae. Ngerakeun teman. Ih, gila. Di pentek kok buji gongkil aing ah. Mang. Mang Juna dia teh. Geus kieu Mang. Siga nu burung gitu. Mana barang burung. Siapa calon lagi hantu bohim? Apa teh sia? Mang geus meja pos kieu. Tuh, si teh boleh tuh gara-gara tangkurak si Pudin aing kieu teh. Kieu Mang. Cuneh karunya Mang teh. Geus mang bulan-bulan terbalik. Oh, kitu nama boleh. Kunaon tuh? Cuneh ka Arab kan. Oh, eta heueuh, ngaho di si tangkurak Pudin. Yo, deui hiji carita rahasia Mang. Naon sih teh? Cuneh balik di Arab rek kawin. Wah, lu balik sih teh. Sumpah urang tengah denge nya hipnya. Bohim heuh gitu. Benar. Kawin ku sae sia balik. Mang Pudin. Wah, nu bener. Bener Mang, sumpah urang. Wah, mun bohong awas ya. Sok urang jadi Si saksi kajeun. Pudin teu nyangka hirat ka aing. Ngabacot cenah tadi aing mah teu nyahoan naon. Jit puguh Mang Pudin anu yeuna. Ku aing mun bohong si awas geus lu si aing bohim. Hayu. Tuh si Pudin. Pudin. Ah, lawan sia. Sia. Edor celowongan si jeung burung. Sia kan geus saling kujung pamajikan aing. Hianat ka aing ka CS teh sia mah. Ya na taon masalahna naon si kikieuan. Kumpul pieu. Ieu shit teh sopan ke petugas dengkak dengkek. Geus pegal lepas heula. Pegal. Sia koing. Aya naon ieu teh? Urang saksinya him ya. Tuh. Saksi naon saksi pisu sia mah. Baritanya amang ngomong pas Cuneh rek ka Arab teh ya. Adanya urang si Rek bule. kawin ku Mang Pudin cenah balik di Arab. Yo, nih. Iya, lamun cair, ulah poot aing nya. Cari acan gampang eta mah. Ya daripada mending oteng mending kawin juga kan. So, Nih, gampang eta mah gampang. nah itu. Jadi yo. Sia ku Mang di Arab Pudin. ku kawin ku sia sudah bener teh. Aing mah kamari teh ngabantuan si Uneh kada gidig. Ngabantuan sia oge deh selama heuh sia eueuh teh si Uneh ka sading lain ka aing. Heuy eta mah aing mah heuy banyo bajang. Ragu kabeh oge. Tas sidang budak ku sia urusanna. Heuh sia mah ya makana mun nanti ulah sok kita sarupateun. Ulah siga netizen padu. Heuy bladak ngomong nuduh itu ieu. Mun kepo sing bener tanyakeun heula. Ulah padu. Tong si netizen sia maha benar bebal dengan berita kudu akurat terupdate. Babal teh sia. Heuh sia mah garibah we duaan teh pagawean. Aya dengan berita nu update, nu akurat. Awas nu sakali-kali dek wae kitu. Mari kudu emu sawarah nanaon. Sepakat eta. Adengena kitu nya. Sia mah da kitu kita sarupakeun teh kitu cai oge. Karena sia bohim tong ada jantung wae jadi jantungeun tah. Pernah update akurat sih mah. Tong urang wae sebulan ajakan. Cibule banget tiga cipu. Kamu